Betah pisan ari dibayang-bayang mah. Betah sih betah. Berarti sana sih geus lah ulah sok lemah. Bi, si Akang, Bi. Si Akang. Akang mah kitu wae lah. Nyai ge nyaho Akang mah ngaheureuyan randa tuh tetangga sabelah. Ya, karek ini aku masih tinggi mah lah. Uhun mah atuh mah. Ya geus era ka tetangga geus. Geus ti ayeuna mah Akang, arek rumah tangga bener jeung nyai usaha ka ditu lamun geus tah hayang bener mah indit ka ditu. Maksudnya kumaha di? Akang mah kitu wae lah. 1 juta ti mende di Akang, engko duit nanggenan leungit. Ya ka orang nyalon caleg nyok ieu mah moal atuh. Segala beak yo. Tadi tuh usaha gantian.